Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng teteh. Dinten ayeuna urang diajar basa Sunda nya. Aya di kaca 67 buku paket basa Sunda. Nyaeta materi ayeuna nyusun kalimah wawaran langsung. Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu mangrupa informasi ya. Benten sareng kalimah parentah, benten oge sareng kalimah larangan. Ya, janten di kalimah wawaran mah kalimah anu mangrupa informasi, masihkeun informasi. Pami kalimah wawaran langsung kumaha? Nah, aya contona nya ku ibu bade dibahas. Di handap aya contoh kalimah wawaran langsung. Pek titenan contoh kalimahna. Contona ya. Nu kahiji. Maman ngabejaan yen isukan di sakola aya ulangan basa Sunda. Tah. Di dieu anu masihan informasi teh saha? Nyaeta maman. Ieu teh anu kalimah nu kahiji ieu ti maman dugikeun ka titik ieu teh nembe kalimah wawaran biasa. Tah, kumaha carana ngajadikeun, ngarobihkeun janten kalimah wawaran langsung? Nah, nyaeta ieu aya di handapna. Saha nu masihan informasi teh? Nyaeta maman. Berarti tulis di dieu teh ceuk maman nya samikeun koma. Nah, aya koma. Tos nami teh ceuk maman, koma, ngabejaan yen. Tah, maman teh kan masihan informasinya. Ngabejaan yen ieu teh masihan informasi hartosna teh. Sabab dirobih ka kalimah wawaran langsung, janten ngabejaan yeuna teu kedah ditulis dongdeng. Teu kedah ditulis. Digentos ku tanda kutip 2. Tanda kutip atanapi koma 2 di luhur disebutna tanda kutip ya. Tah, lebetkeun informasina ceuk maman teh naon? Nyaeta isukan di sakola aya ulangan basa Sunda. Isukan di sakola aya ulangan basa Sunda. Di akhiran ku titik sareng tanda kutip deui. Koma 2 di luhur. Janten ieu teh kalimah informasi teh dikurungan ku tanda kutip di awal sareng tanda kutip di akhir. Janten kieu kalimahna. Ceuk maman, koma, tanda kutip. Isukan di sakola aya ulangan basa Sunda. Ditutup deui ku titik sareng tanda kutip di luhur. Janten aya 2 di awal sareng di akhirnya. Ieu tah informasina ieu. Nah, ceuk maman teh isukan di sakola aya ulangan basa Sunda. Anu kadua, tigin ngabejaan yen manehna meuli buku ti Palasari. Saha informasina ti mana ieu teh? Ti tigin. Tigin teh nami jalmi nya. Tah, janten ceuk tigin, tulis deui ceuk tigin, koma, nah ngabejaan yeuna tulis tong. Tah, teu kedah dongdeng. Sabab dirobih ka kalimah wawaran langsung, janten ngabejaan yeuna digentos ku tanda kutip atanapi tanda koma 2 di luhur. Manehna meuli buku ti Palasari. Janten tigin ngabejaan yen manehna teh maksudna teh tigin. Tah, tigin nyarira nya. Tigin ngabejaan yen manehna meuli buku ti Palasari. Pami di wawaran langsung mah, kalimah wawaran langsung mah digentos manehna teh. Sabab ieu ceuk tiginna nyaritakeun anjeunna tigin nyarira. Manehna digentos janten kuring atanapi hartosna teh abdi nya kuring teh. Kuring nyaeta tigin. Kuring meuli buku ti Palasari.
titik akhiran deui ku tanda kutip atanapi koma 2 di luhur. Dugi dieu tiasa kahartos. Nah, janten kalimah wawaran langsung mah tanda-tandana ciri-cirina diawalan ku ceuk saha nyaeta namina tuliskeun di dieu disalin deui. Teras di akhiran ku koma atos nami teh komaan langsung ku tanda kutip. Ngabejaan yeuna teu kedah ditulis sabab aya tanda kutip. Teras salin deui informasina ka handap, tapi kedah diaos heula sapertos ieu manehna janten dirobih kuring. Tah, janten kedah diaos heula nya ku aa sareng teteh. Nah, janten sanes nulis manehna meuli buku ti Palasari sanes sabab ieu manehna teh tigin nyarira digentos ku kuring. Nyaritakeun ieu tigin teh kuring meuli buku ti Palasari. Kitu nya aa sareng teteh. Nah, mangga ku aa sareng teteh ku hideep dikerjakeun ti nomor hiji. Tah nomor hiji mah ku ibu bade dicontohan nya nyarit. Ku ibu bade dicontohan. Tah aa teteh ngerjakeunna nomor hiji ke disalin deui sareng nomor 2, 3, 4, 5, genep dugi ka genep nya ngerjakeunna dugi ka genep. Nah, urang sasarangan sareng ibu. Nomor hiji, pagawe kawas conto salin dina buku pancen. Salina dinu ieu we nya langsung supados teu kedah disalin deui ka buku tulis. Pami buku paket mangga di buku paketna nya. Tah, nomor kahiji, Pandu ngabejaan Usman yen isuk jam 8 pasanggiri maca sajakna tea. Nah, berarti sajakna tea berarti sajak ieu teh anu Usman nya. Nah, anu Usman. Nah, berarti tulisna ceuk di awalan ku ceuk nya sami. Ceuk tah di dieu teh sanes galihnya. Di dieu teh lepat nulis. Bukuna lepat nulis. Janten ceuk Pandu ngabejaan Usman yen tah ngabejaan ka saha? Usman nya. Ngabejaan Usman. Berarti tulis tos tanda kutip itu koma nya ceuk Pandu koma tanda kutip Usman tulis. Hapunten nya ieu nulisna nuju karagok. Tah ceuk Pandu Usman. Tah nyarios ka Usman, ngobrol ka Usman. Usman yeuna lebetkeun tong teu kedah dilebetkeun dong deng ngabejaanna ge dong deng. Usman koma isuk jam 8 pasanggiri maca sajaknya. Tah, maca sajaknya. Tah, digentosna ku kitu. Teras diakhiran ku titik sareng tanda koma 2 di luhur atanapi tanda kutip. Ige atos aya nya tanda kutipna di dieu ge atos aya. Mung ku ibu ditulis deui. Tah, kitu sareng teteh nya. Di dieu aya nu dirobih nyaeta sabab di dieu aya Usman, janten lebetkeun Usman. Nah, janten Pandu teh nuju ngobrol ka Usman, nuju ngobrol ka Usman. Usman isuk jam 8 pasanggiri maca sajakna tea teh sajakna Usman. Tah, janten maca sajaknya. Tah, kitu kalimahna, kalimah wawaran langsungna. Ya, sareng teteh mangga ieu disalin deui anu ti ibu aa sareng teteh neraskeun nomor 2
Nomor 2 dugikeun ka genep. Pami dugi 10 mangga teu langkung. Mung ibu mah nugaskeunna dugi ka nomor genep ya. Nah sareng teteh hatur nuhun dugi dieu wae pangajaran ti Burita. Mangga dikerjakeun tugasna pancenna. Hatur nuhun diantos tugasna pancenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.